Geng, ada wisata pasar malam di KPAD. Hayu buruan, gera dicek. Cuman bayar parkir motor 3.000 doang buat kesini. Aya kincir, kora-kora jeung ombak banyu. Tuh tingali si akang-akangna luluncatan ajug-ajugan meh naon, meh muter ombak banyuna. Tiketna murah pisan, tiap permainan ngan ukur bayar 10.000 wae. Hayu buru atuh gera dicobaan, datang langsung ke lapangan KPAD. Selain eta, aya oge jualan baju, jualan makanan. Jadi, budak orang bisa ulin, orang ge bisa belanja. Tuh, siga si 4 ngebul pan gitu cina cikina. Tuh, si Teh Mei oge jajan tahu bulat, karesepna pisan pan tahu bulat. Kehela, nah ieu lo Bandung antri kieu. Wah, aya bakso seafood Korea di dieu hargana meni murah pisan 10.000. Wah. Tapi nah bakso seafood Korea teh udangan. Oh, da geuningan ieu mah nya beda lain seafood laut, tapi seafood Korea meni jauh pan ti Korea. Hargana murah pisan. Saporsi ngan 10.000. Tuh nu dagangna oge kapelan meni so sweetnya. Iraha tuh Emin oge jualan kitu meh so sweet. Pilihan rasana aya 2, aya black pepper manis pedas, aya oge taichan manis gurih. Tuh si Teh Mei ge ngabungkus. Tuh ieu teh eusina aya salapan. Wah, rupa-rupa pisan bentukna teh. Tuh cek si Teh Mei oge pan mantap.